Ece hoyong nyandak buah, pengen ngambil mangga mesti pakai alat karena ketinggian pohonnya. Apa nama alatnya? Gantar, galah, taraje, eta bahasa Arab namina alwasil. Jadi pengen hajat kita dikabul, banyakin tawasul, utamina sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Mentakan ge ece loba kabutuh ngaji, loba kapusing ngaji, teboga duit, salaki leungit teangan, salaki leungit ngaji. Emang ditawaku kalong. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Ibu, ada ibadah yang diterima, ada ibadah yang ditolak. Sholat belum tentu diterima. Kumaha harus diterima? Palurah karak ge Allahu Akbar, seblak encan dibayar. Sami Allahu liman hamidah, popoyan orang can diangkatan. Tapi ada satu ibadah yang udah pasti diterima, maupun dilakukan oleh orang yang maksiat ataupun yang dilakukan oleh orang yang jahil, nyaeta sholawat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Orang hoyong ningali soca orang bertemu bertatap muka dengan wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang hoyong nyarios penuh cinta, penuh indah dengan baginda Nabi Muhammad. Oleh karena dijagi ti ayeuna mata jangan sampai melihat hal yang kotor, jangan sampai melihat hal-hal yang diharamkan. Ieu paham, ieu mulut, ieu bibir tong dipake ngomongkeun bat, tong ngomongkeun kajelekan bat. Karena apa? Kita ingin bertahadus, kita ingin bertahadas, kita ingin berucap berkata mesra dengan baginda Nabi Muhammad. Panangan orang hoyong sesalaman sareng Kanjeng Nabi, hoyong teh ceu hoyong, tapi kumaha bisa pantes panangan orang sesalaman ka Kanjeng Nabi. Ieu panangan seueur dosana, ieu panangan seueur ngalakukeun hal-hal yang diharamkan. Atuh ayeuna mah urang ihtifal Maulid Nabi, mika eling jangan sampai hal-hal yang berdosa dapat kita lakukan lagi li ajli Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau mudah-mudahan orang cenah kenging syafaatul uzmah di yaumil kiamah. Amin ya robbal. Tingali akhlak Kanjeng Nabi aja. Kanjeng Nabi kata tangga koret henteu bah. Henteu. Kanjeng Nabi mah nyuruh istina masak banyakin kuahna, bagikeun ka tetangga. Pan beda jeung urang. Boro-boro daek berbagi ka tetangga neng ajijah. Lah, tetangga boga kanikmatan saeutik riweuh naudzubillah. Tetangga meuli hordeng anyar, urang bengek saminggu. Meli kulkas anyar orang milu asup angin, hayang dikeroku salakina lain berem jadi gambar kulkas. Sakitu karak meli hordeng, karak meli kulkas, komo teng lamun meli mobil anyar paeh sigana teh.